Libur sekolah ulin ka Junti pas nepi tuluy disampakeun nasi goreng kunyit. Hai assalamualaikum dulur sadayana. Keur peuting teh meni ngomong wae eta budak teh ka bapana. Udah pedah libur ninganan besti hayang ulin cenah ka Junti. Hayang ulin ka Mimih cenah jeung ka Mbah. Mantakan hudang oge meni poe keneh teh besti. Da memeh mangka teh hayang pareleh heula ning geus nyapu geus gegero. Geus nyeusehan. Budak oge meni semangat teh mantuan indungna ning. Da hayang buburu meureun mangkat ka ditu. Indungna keur peperen ki kot dibantuan. Komo eta nu leutik mah menyaho pisan teh hayang ka abah cenah. Da sanajan leutik keneh ge geus wauheun eta teh ka Mbahna. Pas di bejaan ere ka abah teh kuat ngomong wae abah samemeh mangkat teh rapihkeun heula nanaonna besti. Meh jongjon bapana ari geus disapuan mah ning. Tuh itu geuninganan geus nararaglik besti. Hayu tuh mama buru cenah. Atuh kedeung heula tuh dede mama naogeun can ge salin bajuna. Singkat carita ieu teh geus rapih we nya besti. Ulin lagi kieu we jeung barudak. Da bapana mah teu milu rek dagang peuting teh da sanu olah-olah lamun milu kabeh. Sanajan libur oge sok raripuh teh ning riba babawaan meureun lamun ngendong teh. Mantak geus we keupat kieu lah. Sapanjang jalan eta teh susurian besti. Carita menangkana mah lamun geus gede teh engke lamun geus gede mah aa anu mau motor teh. Lain mama cenah. Hidang budak mah. Singkat carita ieu teh geus nampe we nya besti. Langsung ngariung eta teh ngumpul. Tuh aya emih, aya adi-adian, aya lanceuk sepupu kebetulan keur ulin eta teh besti. Eta cek adik tercinta teh cenah geus sarapan encan. Lamun encan mah tuh aya nasi goreng kunyit cenah tadi tos nyieun. Nya geus moal mantak dililahkeun besti. Urang hablemkeun buru-buru. Tadi teh di imah meureun encan sempet sarapan. Ngeleter wae digawe. Eta budak ngaburu-buru wae geuning. Tadi nama hayang nyempang heula di dengklok teh meuli gorengan. Tapi nah hoream da mau budak bener rempong. Kuatan ngalimet besti anu lapar disuguhan nasi goreng kunyit. Aya bala-balaan, aya martabak teloran. Ditambahan cek kopi susu eta teh. Tambah anteng nu daharna ge. Kopina disuruput, sangguna dihablemkeun beuh mantap. Geus heula nya sakitu besti dah.